Bes aya nu sami teu jiga abi, bumbu cikur kanggo seblakna tara digoreng heula. Tah kamari teh kan abi teh pencariannya dina TikTok teh cara membuat bumbu cikur anu bagus gitu ta. Ternyata seueurnya anu ngadamel si bumbu cikurna teh saatos di blender teh sok digaroreng heula. Tah abi teh nyobian nya ngikutin resep para suhu seblak si cikur anu tos blender teh digoreng sampai kamateng gitunya sesuai sareng resep para suhu. Tah ternyata guysnya abi teh nyobian disimpan di suhu ruang tanpa masuk ke kulkas selama 5-7 harian kamari teh. Tah abi oge saminya nyimpen dina lebet kulkas teh selama 7 hari. Nyaho teu guys naon anu terjadi ku cikur anu tos digoreng sapertos gitu. Pertama si cikur disimpan di suhu ruang teh tereh bulukan. Tah anu disimpen dina lebet kulkas oge salian ti minyakna ngagumpal cikurna teh sami bulukan. Kadua pas bade ngagorengkeun cikurnya upami aya nu meser seblak teh si aroma cikurna teh tos teu aya tos teu seungit. Benten sareng cikur anu henteu digoreng heula janten ngagorengna teh dadakan setiap aya nu meser seblak baru cikurna teh dimasukeun. Tah si aroma cikurna teh kaluar has pisan seungitna teh. Cing kira-kira salahna di mananya eta abi ngadamel cikur anu digoreng heula dibagi-baginya resepna di komentar. Sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.